Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugri para wargi kiwari mangedi baris maju bagian anu ke-53 dina lajenganana carita Jawara Tigu Hamau karangan Kiliksa. Sagumun kantos di Bandungan idahan canu katunda bagian anu ke-52 Pendaran mangedi kebegatuan ci jida mangsana bedarikeun keayaan alam pasosore di batempatan Nuharitana langsung natarung antawis Den Purwa ngalayangan ke Panjiruyung. Namunnya gitu loh nya Den Purwa kasoran ku elmuna di Panjiruyung. Kumaha atuh para pamjarsa lajenganana ieu carita langkung paos nengah mangga urang bisa ngibadungan ku sadana nanging kahade kajongjonan poho kana panto hilap kana jendela lali kana kunci nya wilujeng unu. Sungatarung antara Panjiruyung ngelayanan Der Purwa. Den Purwa harita kasoran kuburag anjeuna rubuh. Teu kuat nahan pangawasa Panjiruyung nu katidarengkahna. Iuk angin puyuh ngagelebug limbungan seak nyamber kana saira Den Purwa. Gigeg Den Purwa nahan dirina, tapi terus dijorong ku angin puyuh ciciptan di Panjiruyung. Akibatna Den Purwa gagaleongan tepuguh cicingna. Den Purwa ngawatak ajanana tapi edas ente mental tungtuna bojar syah wawayak Dasyakun syah wawayak bangkuluk bangkawarah itu mewarahnya kuain rag-rag kanya tanyuh matak bejad hulu rag-rag kanya laut matak ajur di terai laut rag-rag kanya kalurung alias alas modar dihakan maung. Cacakakan siri bunga pisan wanonong ka Den Purwa anu beuki luhur beuki jauh bae malahan maka tempo jadi leutik pisan dilaku lalas teh ka tempo kahalangan ku gunung anu ngajigir belah ki kulon. Panjiruyung ngarasa sugema hate lantaran musuhna geus harpan kana salamat. Jeung aing ge Panjiruyung dilawan sia lebok sia wawayak. Ayo kenyangan si Puralaganya di mana rag-rag si wawayak. Aing macam buku ku bangke aki-aki peot, tapi aing lebar ku keris di kedang sora.
nu milu kabur barengan si Puragalaga. Hendek dia teangan guaing. Sabab jelas di dia rag-rag atas si wawalak. Paiki mau jauh di uang konil. Tapi di mana ya? Aiyah. Pohok lui. Magdidid. Ngalampagan. Keris pusaka aing. Jadi ke bawah hibar. Aduh. Napsu tuh. Aing tak kasih wawalak. Cek Panjurulung bari jeung ngalengkahkeun suku nerus gendai lalampahanana. Dina raga nyangan krisi kedang sora. Wewengkon eta diaprak kabeh ku manehna. Disedikna unggal bak disaksak, unggal lengkop ditempo, anu bunyi disungsi nu barawa di datangan. Tapi eda selebeng teu aya lacakna. Teu kapangih tapak-tapakna acan. Aki Purraga jiga timurag kana tani. Da eueuh layon, jeung teu aya urut-urutna acan deui. Atuh Panjurulung kacidahan jelukna. Lantaran Krisna lapur teu kapanggeus deui. Nya tungtungna balik lawe ka Gunung Sambung ka patempatanana. Da boga usahana teu mawa hasil. Kasubri para wali. Banglu salampahanana Panjurulung anu mulang ka Gunung Sambung. Can urang tunda heula sakadap tangtu ka hareup kasampeun deui. Ayeuna urang puseukeun perhatian urang. Nyatana Kanjang Wardi katus upas karya anu harita keur neangan sutirah jeung anu malingna teh dina mangsa alam isuk-isuk. Mangsa alam isuk-isuk harita teh. Langit tenglang taya tedeng aling-aling. Nega bodas anu sok tinjarum peluk teh ayeuna mah sirna teuing ka mana. Jiga nu beak katiup angin. Ari mata poe moncorong ti belah wetan. Cahayana hibarnya angan buana panca tengah dibagiakeun ku receta sora manuk anu baleger. Bangun anu galumbira pisan. Mangsa alam kira wanci haneut muyan harita. Di puji pasir aya dua kantungan jalma ke dalam pang bangun capelung se. Tawasna bae geus jauh rumampah. Lila ngalalana sabab lamun seug milik kana tangtungan jeung pakaianan mah bangun anu geus heubeul aya di perjalanan. Saha eta dua jalma tayalian Iwati upas karya jeung Wardi nu harita keur ngeureuyeuh neangan sutirah katutu malingna. Nepi ka poe eta can manggih laratan anu pasti. Kalah mata bingung jeung beak harapan. Komo atuh upas karya mah geus teu ngaharepkeun kana hasil. Lantaran hate jeung pikiranana kalah beuki sumpeng. Jang Wardi, penungan. Kudu kumaha urang atuh. Kaditu kadia teh taya pisan hasilna nyangampun anak. Mang mah geus capek itu Jang Wardi. Pikiran ge para rusing. Cek upas karya bari jeung rada teret kaken cajing kakatuku. Sugan jeung sugan we kaperengkeun tepung jeung Wirapati atawa Sikala Surya. Ari Wardi bareng ngadeni omongan Mang Upas kitu pok harita. Mang Upas, ulah kabeh harapan Mang. Sabab cantang itu hasil ayeuna mah urang terus keteangan. Ulah wakah yang balik. Cenah eta man perkara pusing jeung capek jeung lungse sagarupa. Nya wajar we. Teu kudu jeung Bang Baluh man. Tapi Jang, kudu ka mana deui neanganana atuh. Apaan kabeh oge daerah ieu mah geus kaubek, geus katincang. Tapi taya pisan beja-bejana acan Jang Wardi. Si Wirapati jeung si kurang ajar Kala Surya jiga ngaleungit di teureui bumi saurang ge eueuh nu temong. Malahan mah geus taya beja-bejana acan Jang Wardina kamarana atuh eta mangkelu. Urang ubek heula dia leuweungan. Kumaha? Urang ubek heula leuweung ieu.
sabab sok loba beja. Yen mararina minanggalan to kabelah dieu. Jeung di leuweung itu mah atuh can kungsi didakangan ku urang pan. Cek Jang Wardi bari jeung nunjuk ka jauhna ka hiji tempat. Kaayaan di dinya hariung ku tatangkalan. Tolobana Nitus jeung Pines. Duanana terus atuh harita mengkol, gilak mengkol ka belakang terus dilalempang. Terus lu jauhin gancang, asal maju jika nape. Krecet di sarada mapaisan keayaan alam harita. Dua tantungan jalma nyatana upas karya jeung Jang Wardi lumampah kukurusukan di lumala bari jeung lumse. Kawan tu mereka tidak pisan capena jeung ipis harapan deui. Parandene kitu tetep we duanana lumampah deuk neangan nyi Sutira jeung anu maling. Akhirnya upas karya jeung Wardi tapi kan dijugjug. Kalau ipis anu can kanyahoan ngaranna dari leuweung naon. Da Wardi jeung Mang Upas kakara harita mincak kalinya teh. Terus duanana pating alapruk nasru kalawan ati-ati jeung taliti. Tungga tengah tumpa tempo bari jeung iatna tur waspada bisi aya orai. Sugan jeung sugan we cenah aya tapak atawa lacak wirapati katut kala surya. Nah, atuh barang tepi ka jelongkob. Gebeg Wardi ngarinjang bakat kuluwas. Lantaran ngadenge nu sesegor kawas keur sakarat. Nandatana sora teh puguh sakapeung jiga teh kaler, sakapeung jiga teh kidul, malah kawas-kawas aya di luhur. Atureun Wardi teh ngaraneug. Terus harateret Mang anu panasaran. Aya naon Jang Wardi? Nah beuti ganuheur heuras. Rewas. Dan kemang, sada-sada yang bergerungan jeung sasagor kawas anu sakarat, cik bantuan digeskeun, nah di mana datangnya eta sora. Cik Wardi bari jendang dak dengdek ngadengkeun eta sora. Malah upas karya oge meuni karang kerung, keur pitunggang kadenge deui anu sasagor. Malah dituruskeun ku Humarulung bangun kacida ripuhna. Sakapeung samar-samar kadengena teh kasilep ku siahna dang-daunan anu katabak angin, awor jeung sora manuk katut sato-sato sejenna. Atuh rei buru-punu Wardi muriding. Pikiranana ingat kan lain-lain sabab harita teh aya di leuweung. Asa pamahalan musik aya jelema gegerungan di puguh mah. Tapi bari jeung sieun oge panasaran. Hayangnya kan gegerungan. Jika di ditu datangna sore teh ya urang deuketan mah. Cek Wardi bari jeung nunggu ka belah kidul didinya memang etang kakiara nu kacida gedena. Marang kadak lega pisan jeung dihiuman ku ari-ari anu kacida pisan lobana tepikeun ka ngaguyun estri matak paur pantasna teh matak baraji matak betah orai sanca. Sieun Mang Ujang ulah kadinya bisi aya maung tuh meuli hium jeung caniom kumaha mun aya roai orai sanca ulah sieun kudu can hubungan anu penting mah sora anu bergerungan kudu kanyahoan heula. Nah, eta teh jelema atawa jui. Sabab lamun teu kanyahoan secara pasti atuh bakal jadi gangguan ka urang nggak jadi pikiran. Yuk, urang kitu man. Aya si Ujang. Ongkoh ngomong kitu tapi tetap teu bisa ngabantah. Kapaksa upas kalia nuturkeun ka Wardi. Nu memang gede wawanen. Duanana tingkat tayap leumpang bari jeung taki-taki bisi aya naon anu teu dipiharap. Bekililah beki deukeut ka palebah tangkal kiara nu dupu. Beki urip jeung mata keueung.
Komo waktu aya ngagurobas wa upas kalia pias beungeutna jajantung ratu. Alah, kunaon? Saya kunaon, Mang. Aduh, ngagurobas ulah sinting atuh paling oge begu atawa sareuh. Tutukeun kuring, Mang. Tuh, tangkal tiara isa tempo puhuna. Loba ari meh ngaguyun. Yuk. Ayo atuh. Dua nalating tertayap deui Wardi geus nengkal perah bedog ngarah babari musuh aya Pancabaya. Dituri upas kalia geus tatang-tatang bikin mah bendung serangan satu-satu galak. Musuh aya nu ngaganggu teh mah kamarena. Tapi eueuh nu mah tak bahaya sabab Bagong jeung satu sejena barang nganggo bau-bau manusia oge geus jahikir kalabur ngajauhan. Iwati manuk jeung bajing we nu teu kalabur teh. Tiara raung John we atuh harita niangan akan mendatang ka tiara. Nah bareng terkitu. Aduh. Tadenge aya di nu kumarudung jeung menta tulung jelas pisan datangna teh di luhur tangkal kai atuh Wardi jeung upas kalia Areren terus katanggahan meh bareng jajantung ratu tutunggulan. Tah tajang aya nu marurung yakin di luhur ieu terus pisan Mang. Atuh jelas pisan kadegena nah naon tadinya manusia atawa juri kademang simas pada turiatna sadiakeun pakarang sadia ieu oge jang ti tadi gitu oleh sayagi tapi kumaha ayeuna naon anu pilampah ku urang dan Wardi sidikeun ka luhur kumaha sidikeun ka luhur sugan bisa katempo tuh dina ari anu ngagunung bisa anu nyumput kademang sing awas panon. Wardi jeung upas kalia terus katayap deui lalungan hayang duwe kikeut karadahan tiara anu puni ku ari-arian. Bari jeung tetep ati-ati tur waspada. Sora anu humarung beuki jelas. Sidik pisan tina ari anu ngaguyun datang teh. Akhirna breh katempo ku Wardi. Di luhur aya nu oyag-oyagan ngagurayot jiga aya orai atawa satu sejena. Yakin diri tuh Mang tuh. Naon eta teh nya? Kumaha mun geus kapangikir nya sampurkeun atawa kagok jang kagok geus kabieu mah jang teang jigdung tekan bisa aya jalma anu keur deleg-leg orai kudu ditulungan kumaha orayna malikan ka ulang pancilaka mun Mang. Apaan cekujang ulah sieun kudu can pugu eta sora sidik pisan sora jelema merlukeun bantuan jangan ti urang sok tulungan. Hati Wardi tetang deui dibalikeun omongan gumeng upas mah wawanen beuki gede tungtuna rada teret nyangan ari anu rada badag nu sakira kuat pikeun puntangan ku manehna can geus manggihkan can muntang paguh pisan terus ngarayap paluhur bari jeung hati-hati ditetep teh ku upas kalia ti handap bari jeung jajantung mah ratug. Kade sing hati-hati jang bisi araina begal sing paguh muntang ulah lamura. Cek upas kalia ngilingan bari jeung tanah. Sakapun ngareret kakeng jajeng kakatuhu bisa aya mau meureun anu ngabongohan. Ari Wardi ngerekeun naik beuki luhur jajantung mah beuki ratug. Tungtuna tepi we karadahan kiara anu ngaran Dakah. Dipeuleun ku ari-arian kacida lobana. Barang geus aya di luhur panon Wardi bergabung cedik bekat luas. Sama yakin dirinya ayah jelema keur kakejap bari jeung sesegor. Jiga-jiga nu dibelitan ku orai. Anu leuwih pikaduaseun mah pakaianana bet asa-asa apal. Da beungeut nama encan sidi kahalangan ku daun-daunan anu kandel. Masyaallah, nah kunaon teh jelema teh aya di dieu? Keur naon atunya? Bet losos kadinya jadi we dibelitan ku orai nyari picalakan. Untung kapanggih ku aing kumaha nu kapanggih ku nu sejen ku satu-satu sejen deui meureun langsung diteureuy buleud
Cek Wardi ngecomang nalaunan, bari jeung terus muntang kana dahan Kiara. Mek diuk bangtun maninah pisan, daer tadahan teu badag jeung teu matak paur, da pungguh. Doyong sarta pajujet ku Arey. Aduh. Eta jamak humarurungan tatunung gancang ku Wardi disampurkeun. Terus sirahna angka belik Arey ditulungan. Barang geus hasil Wardi ngajenghok satekar kebok. Disangka tadi mah atuh diberitan ku Arey, padahal diberitan ku Arey. Panon colohok bengong anu teu percaya kana tetempuanana. Lantaran anu ditulungan ku manehna teh lain anu lian. Taya deui nual ti Raden Purwa. Nuhun. Bisa ujar desanya. Den Purwa urup ayap kana Arey gep muntang terus sara teret manjing ke gericiman kaosna seram. Lalembutanana can kumpul kabeh jigana teh. Aden, dapat aya di dieu kunaon Aden? Wardi ngalangis bari jeung nyakelan panangan Den Purwa. Sok sieun teu burawil terus ragrag. Tapi moal tepi aya ka kitu mah. Sabab panggeuh katahan ku Arey-areyan anu pajejet. Den Purwa beukit tegar manahna. Beki kumpul lembutanana, nu akhirna sadar pisan kana kaayaan dirinya. Reka Wardi gebog garenja gerwas campur jeung atoh, sabab teu samar anu nulungan ka manehna teh geuning Wardi. Wardi, nuhun Wardi geuningan maneh anu nulungan kula. Syukur teh bati parengkeun tepung jeung anjeun. Lamun teu mah kula teh bakal cilaka gede. Cek Den Purwa muntang kana dengan Wardi, ku Wardi atuh dicekal kalawan hati-hati. Kumaha kawitna pangatiasa kieu teh. Aden, abdi mah banget ku heran. Nah teu pubugu aya di dieu. Kakek Wardi, yuk turun heula. Kayak urang dongengkeun lakon di handap. Ayeuna mah kula teh rewas keneh jeung teu pugu rasaan. Sae kitu ge atuh juragan. Urang dungsur heula we kelanan. Urang niadian jalan anu aman pilih Aden gebis. Cek Wardi bari jeung rada teret. Milihan Arey-arey nu badag jeung liat. Nu kuat dipuntangan nepikeun ka handap. Mangatugan Aden, urang lungsur heula kelanan urang larian heula jalan anu sakin dan aman. Bilih dan Aden gebis. Tak kudu salampang Wardi. Ulah kuat kana turun sorangan. Sabab ayeuna mah geus bebas tina balai. Tadi mah beuheung ngaran ku Arey. Leungeun oge kabelit menikeun kapageuh jaba awak rumse. Anu mah geus rada jagjag moal matakna naon sok. Urang turun atuh. Teteh latih salah, Den Purwa bisa keneh ngawasna kana dirina. Dot muntang kana Arey soroso turun nalaunan. Dituturkeun ku Wardi. Dilakui lajrunut kana lemah disaksian ku Upas Kalia. Ngacorohok bengong kawas kasima. Sungut Mang Upas calana teseraan panon teu micet-micet. Mang Upas, kunaon colohok wae ieu teh? Ieu kuring demang Cibendi. Cek Den Purwa. Malang ka Upas Kalia nu ngajanteng lir arca. Sanggeus ditanya kitu maka kara sadar. Terus usap bungut bari jempol. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ieu teh dendeng Mang ngabat sumping ti luhur. Kunaon? Nah, aing Mang. Bener kuring Mang sok. Calik Mang. Urang ngobrol lagi kuring ieu. Ya tingwan harta gupek dan tidak tadir di celaman kudang daunan. Nariung bangun sono. Sarerea sarwa bungah nak jeung panasaran ku kejadian harita. Wardi geus sabar hayang geura nyaho kana lakon dudunganana. Bok manehna tumanya deui kalawan Darya. Dan Aden mangatu geura saurkeun geura dongengkeun ka abdi mamargina pangadugikeun ka kieu teh. Kumaha dongengna, kumaha lakona bet aya di luhur tanggal Kiara. Wardi, kitu deui ka Mang Upas.
tadi teh kula tepuh jeung hiji jalma anu sifat jeung tingkah parepolahna matak nurigakeun. Malah basa ditanya ngaran jeung pamatuhan ke kelakah nyarekan ka kula teh. Nya kula teh hasil nalungtik ngaranna eta jalma jeung asa usuna kelakah tarung bedeakan. Tarung aden. Nya nu akhirna kula teh kena ku apes kabawa ku angin puyuh jeung ku angin barat anu dibalukarkeun ku luhurna eta ilmu jalma. Nya ragragna tangkal kira penting tadi. Tadi nama geus aya harapan kena salamat kula teh. Sabab baksa kakelayangan di Jomantara geus katempuh bulawesna jurang jeung ngamparna tegal batu. Tapi ari gubrak teh kana are nu kasida pajejeutna. Atuh ukur luas wae wungkul awak mah alhamdulillah teh nu casan. Tah kitu beuni teh mah kumaha kaharti kumaha Wardi? Cek Den Purwa ngadongengkeun pangalamanana. Atuh Wardi jeung upas karya beli colhok kaget kadeng ngilakun sakitu ahingna. Lamun si lain Den Purwa nu ngomongna jika mah moal percaya. Bukan teh kitu gan aden nanging nah mulih di mana tugan aden teh? Apun ti payun-payun parantos badankan sareng abdi. Rehna aden mah atuh moal angkat-angkatan kanu tebih, moal angkat ka mana-mana, bade calik-calik di bumi gantosan abdi. Tapi nah ayeuna atuh bet aya di dieu, abdi mah teu ngartosa. Gan aden, cek Wardi heranen panon nolong ka Den Purwa. Pisan, aden. Mang oge ngaraos kaget, hampir teh percanten kana gajantengan ieu teh. Nah kumaha ngawitanana atuh? Upas karya ge nu nanya, da manehna oge teu ngartieun. Nya sanggeus kitu mah barabat ku Den Purwa didongengkeun. Yen pangna aya di pelemburan teh. Dina raraga neangan Aki Puralaga nu geus aya lacakna lumasar kana keterangan ti Sutirah teh. Nya akhirna nepikeun ka aya kejadian kitu. Nya ari geus didongengkeun kitu mah Wardi jeung upas karya ngartieun. Malahan mah ngarasa bunga sabab nganenge beja yen Sutirah geus aya di lembur. Alhamdulillah. Nuhun aripun anak parantos aya di lembur magan angom. Tapi kumaha ari perkawis si Wirapati jeung Kalasurya oge kumaha ari Aki Puralaga na teu kapanaklaratanana agan perkara bangsat nu dua tepi ka ayeuna teh aya kaklaratanana. Ari Aki Puralaga sakumaha nu geus diterangkeun tadi yen anjeunna nuju tarung jeung hiji jalma nu ngaku-ngaku Panjiluyung cenah. Yang waktu di paluruh kukuring kalaka tepung jeung jelema nu nyelakakeun teh tah kitu mah upas. Allah. Kumaha atuh ayeuna aden? Upas karya darya pisan. Nya ayeuna mah kieu we atuh Mang. Yuk urang babarengan neangan Wirapati jeung Kalasurya. Urang sakalian maluruh Aki Puralaga sukan jeung sugan kapanggih. Malahan mah susugana aya milih bisa tepung jeung Wirasada. Sabab eta oge atuh tasan kapanggih. Teu aya beja-bejana acan yuk. Urang niang deui we. Ya mangga pami kitu mah ayo atuh jeung Wardi. Upas karya nangtung bari ngareret ka Wardi nu ngahulang bangun bingung. Sabab manehna mah ingat bae ka Aki Puralaga nu masih keneh can kapanggih. Tapi teh burung nangtung pok harita. Nuhun dan aden. Hayu atuh urang larian Aki Puralaga sareng Wirasada. Barisakan tenang maluruh musuh. Nya sanggeus asak babadamian. Bral Tirwana Leumpang geus neruskeun perlampahan dina raraga ngangan Wirapati katut Kalasurya. Sakalian deui cenah bari jeung neangan Wirasada katut Aki Puralaga. Tinu jalma ting kurubut tinu bala. Bijil teh tak leuweung sabab Den Purwa mere saran kanuduaan sangkan maluruhna ulah dibubarala. Tapi kudu ka pasir-pasir anu hegar. Ngarah babari mungkin aya nanaon. Jeung deui hese ari kaleuweung mah. Sarta ipis harapan kana menang laratan. Nya saterusna tiluan ngeder ka unggal tempat. Mungkin ka bosan. Jeung teu ngarasa capek terus we ider-ideran. Malahan mah kalembu-lembu oge dipapai bari jeung natanyakeun ka unggal jalma. Mumpang tepung di jalan. Kasugri para wargi.
Banglu salampahanana Den Purwa katut dua baturna nyatana upas kalaya Kalijang Wardi anu harita deuk neangan aki turalaga katut adu sejen-sejena. Can urang tunahina kayaan Den Purwa ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka Kalang Sawung dina umumna khususna kamurkana katut wadia baladna. Kasubri para wargi, semangga kiwari urang pusirkeun perhatian urang nyatana kakaayaan di Kalang Sawung. Benar carita anu katunda-tunda khususnya kamurkana katut wadia baladna, nu kiwari keur meujeuhna Sukabunga. Naon sababna bunga lantaran hasil maksud laksana anu dicita-cita. Ayeuna murkana geus tinyakanaan jadi pangawasa di paguron Kalang Sawung. Geus dipercaya ku Raden Purwa salaku pimpinan anu pangluhurna. Nya ocap ning ieu carita dina hiji mangsa pamboboran harita teh. Kocap ning dina hiji poe pamboboran harita teh anak buah murkana sina bubar sarta dibere kabebasan pikeun Arwin. Sedengkeun murkana jeung balad anu pangdikitna kumpul di hiji tempat anu rangga tapi bumi. Numilu ngariung teh di antarana si Jamid minangka kepercayaan murkana nu pangdikitna ditambah ku genepan jadug-jadug Kalang Sawung murid-murid keduana pati jenatna. Harita kumpul kabeh deuk ngayakeun babadangan. Barantos kumpul ayeuna mah jam. Mangga geura buka acara teh. Nah bade medar perkawis naon ieu teh? Asa bangun dinas pisan yeuh. Cek si Jamid bari jeung leuteuk pangurkana. Mujiu kodoh nataranan. Pakeanana gini. Paroman marahmai nandakeun anu sugeng hate. Mau Jamid. Naon jam? Kang Jamid kedubi ka sakulu satiasa tunggu ka kula. Ada guring geus laksana ngajabah di kawasan Jurang Cibeni. Si Dipawara geus modar jadi mayit sarta ngan kalijenatna. Si Purwa geus moal jadi halangan deui pikeun kula. Sabab naon? Sabab kepercayaan geus tampo kabeh ka kuring. Tah ku kituna. Kuring ngahaturkeun nuhun ka aranjeun kabeh. Anu geus soson-soson dina ngabantu sarta ngadeudeu kana perjuangan kuring tepikeun ka hasilna. Ayeuna impian kuring hasil kalawan ngugemakeun bisa ngawasa di Kalang Sawung ieu. Cek murkana aksi pisan. Ngomongna toleh rutret ka baladna anu ngariung sakapung nyebut kula kadirina teh sakapung nyebut kuring. Anu haritan genepan ngabandungan kelawan tenget jeung sargep. Lantaran kabeh sadar yen anu ngomong teh pamimpin maranehna anu sah. Nu neruskeun tapak kaca Kijuana Pati almarhum. Ngadenge kekecapan murkana kitu Pak Jamid harita. Leres kitu bisa jam. Mangga atuh lajengkeun deui kumaha ayeuna. Si Jamid bangun teu sabar. Hayang geura nyaho kana maksud eta riungan. Tah kieu Kang Jamid. Ya, di bumi ti ayeuna pelaturan-pelaturan pagulung Kalang Sawung dirobah. Kabeh kudu nguntungkeun ka kuring. Sarta sagala rupa putusan kumaha ceuk kuring. Tah, kaeje teh ngarti. Hatut. Kaduana, kuring geus lila mikir-mikir hayang boga pamajikan pikeun majik awak kula. Sabab geus cukup umur. Malahan mah adik-adik kuring geus aing baroga pejuh. Sabab pamajikan sing rusadak kerunuh bejana mah. Tah bulantaran kitu saria kudu ngabantu kadewek. Kumaha tata jeung carana sangkan ganjang aing boga pamajikan cik barantuan mikir. Cek murkana teh asa-asa ngomongna teh.
boga rasain dina kawasa. Eta we kahayang teh pimpinan mah neangan sorangan we. Pulang mikeun ka batur. Sak abong kena jadi pimpinan sagarupa moal aya nu ngisi kudi. Kunaon jamin magesori. Palai kagungan garwa. Ya, gampil atuh eta mah. Kantun pilih we. Naha bade nyi oti urang sitengah. Bade nyi omoh putrana bapa tua kampung. Naha bade nyi rana nu legok haur. Antara pipalai kasaha ta mangga kantun milih wae. Lamut maburu hasil. Palai parawan balatak. Rana ngaloya. Kantun milih-milih sakira cop sareng mana salira. Balai kasaha. Gene ke isukan we urang tulungkeun deui. Era ngomong ayeuna mah. Mangatuh kasadayana jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.